Galuna sing lancar ayeuna nu darambal bumina sing pararaguh sing aya dina kakuatan sing aya dina karengsean atuh murang kalih urang nu sarakola sing palalinter sing janten jalmi anu soleh kalawan soleha berguna nusa sareng bangsa kapayuna terutami ulah hilap sajabat di sakola sing emut kana nyal ilmu nyaeta bab-baban agama khususna kangge ibadah urang engke sampureun urang tah ti ayeuna ilmuna disiar ku urang sadana pamugi ka sepuh-sepuhna bilih aya urang kalih nu cacan ngaos mangga eta ilitkeun ka masjid tah ku kituna simkuring anu hungkeun sateacana atuh sajabat tidinya seueur deui pamugi anu nyarepeng kendaraanana terutami ayeuna mah di mana-mana kendaraan teh seueur pamugi sing aya dina kalancaran sing aya kaselamatan lancar di perjalanan salamet anu dibawana dugi kana tujuanana tah kituna pamugi sing aya dina kalancaran oge anu arwasaha di kota nya kitu keneh sing aya dina kalan boh ical galuhna boh muka konveksina sing aya dina kalancaran sing ari terutami anu didamel di pamarentah nu dilaluhur terus sing emut kalmah caina sorangan pamugi simkuring nyuhunkeun dukunganana ti masyarakat nu aya di luar terutami margi masyarakat dusun Cicadas desa Cipeuteung ieu masih keneh kakirangan tah kupituna sateacana nganuhunkeun atos aya oge ku ayana urang ieu riungan hiburan teh simkuring nganuhunkeun pisan ku bantosan-bantosan anu atos ayeuna cah di dieu ku ayana ieu teh jadi simkuring teh tiasa nyalira jadi itu kagotong royongan pamugi kasayan para bapak boh ku hartana boh ku hartina terutami ku tanagana simkuring berat nyuhun berat tanggung berat narimakeunana pamugi para bapak sing dibales ku Gusti Nu Maksud simkuring ngan tiasa ngadongakeun wungkul pamugi sababiana para bapak dina arusana sing adina kalancaran sing dina kajemaran satingkah saparipolana sing janten ibadah sing adina Gusti kitu pamaksadanana simkuring nganuhunkeun terutami ayeuna pamarentah urang tos ngayakeun bangunan-bangunan pamugi sing aya dina kakiatan sing aya dina kalancaran atuh ti atasanana pamarentah urang asareng atuh tereng-renganana sing dipercanten ti atasanana naon nu geus usulkeun ku mantena sing ngajadi sing berhasil tah kupingna simkuring ngan tiasa ngadoakeun wungkul pamugi sing aya dina kasuksesan kapayuna terutami dina tanina simkuring oge cenah dina masalah tani ieu teh tos aya masing-masingna panginten ta ayeuna urang di urang keur digalakeun ngalahamana pamugi kelompok bapak tani nu aya di urang sing tiasa ngadukungna terutami kanu ngalahamana ayeuna cenah pamarentah ngayakeun jalan angkat jurusan Cicadas Ciputri parantos rengse kancun miarana urang pamugi tadi parantos diterangkeun ku pacamat panginten supados mun tiasa kataun ke atuh mun hayang terus mah cek simkuring dina emutan simkuring jalan parantos aya mangga eta leuweung geura buka geura cacar upami kitu nah di pelakanana boh sampeu boh jagongna mangga eta mah tergantung masing-masing supados engke pamarentah ningali tiasa eta di teras-teras pamingken di omeanana atawa di beresanana upami tos aya hasilna kedah aya hasilna eta teh jalan urang teh da eta teh kenging modal tah kupituna simkuring ngaguar ngageuing ka para bapak sadayana pamugi ayeuna geus waktosna ta ena tani kangge di daratan atuh kupituna simkuring dina aya kakirana atabilih henteu ngetet tarajani cak hamalanana hapunten anak kasuhun ditutup wae ku akhirul kalam bil taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Matur nuhun ka Bapak Kasubuhan anu parantos masihan sambutanana oge anu sakitu kahartosna ku urang sadayana. Lajeng sambutan anu kadua sambutan ti Bapak Kepala Desa Cipeteuy waktu di Sumangke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak BPD, aya kitu Bapak BPD. Bapak LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sarang Bapak Ibu warga masyarakat Cipeteuy anu simkuring dihormat. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka hadiratillahir Rabbi. Alhamdulillah dina waktos ieu urang tiasa kempel dina raraga buku tahun sareng milangkala Desa Cipeteuy dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinarang salam mugia senantiasa dilimpah curahkeun ka junjungan alam Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, tug dugi ka urang sadaya salaku umatna, mugia keng syafaat di yaumil akhir. Ibu bapak hadirin anu simkuring dihormat, sateacana simkuring atas namin pamarentah Desa Cipeteuy ngahaturkeun wilujeng tahun baru 1 Muharram 1440 Hijriah. Mudah-mudahan ku tahun enggal ieu urang buka lembaran enggal kanggo kamajengan Desa Cipeteuy. Boh dina bidang agamana, ekonomi, kesehatan sareng panguwangunan di Desa Cipeteuy aya dina kamajengan. Salajengna pamugi acara buku tahun sareng milangkala desa ieu biasa berjalan lancar di karengsena. Sareng pamugi ieu acara teh biasa janten salasa wios dina ngarakekeun tali silaturahmi urang sadaya khususna warga Desa Cipeteuy. Bapak Ibu anu kuring dihormat, dina widang pangwangunan alhamdulillah painten kamari urang tos tiasa ngabuka jalan antawis jalan Kebon Jambe dugi ka Ciputri. Ku kituna yuk urang manfaatkeun ku saatosna dibuka jalan Ciputri eta. Urang nu tadi sore kasepuhan disebatkeun teh mah urang bukbah painten. Urang manfaatkeun lahan-lahan anu salami ieu teu tiasa dimanfaatkeun ku urang. Nya di antawisna penten rencana abdi kapayun insyaallah upami tos aya cai teh mah urang buka lahan pertanian di dinya. Nah, sateacana penten urang ada mau naon lah, melak engko atanapi melak naon penten. Insyaallah penten mudah-mudahan pidoana we pisadayana. Sarang mudah-mudahan segala rupi pangwangunan di Desa Cipeteuy ieu anu bade dilaksanakeun kapayuna tiasa berjalan lancar tuk dugi karengsena. Oge simkuring ngaturkeun nuhun ka warga sadaya salaku wajib pajak painten anu tos ngalunasan PBB-na. Alhamdulillah Bapak Ibu sadaya wirehna ayeuna target PBB Desa Cipeteuy tos di atas 70%. Di tingkat kecamatan Dharmaraja ayeuna nyangking urutan kaopat alhamdulillah painten. Anu teu acan bayar PBB-na mangga painten lunasan sateacan jatuh tempo. Jatuh tempo na teh pami tepat mah kaping 30 September ayeuna painten. Kumargi tina si pembayaran PBB eta urang tiasa ngawangun kapayuna. Sareng kanggo ngadukung penten program pamarentah sakedik penten kasubuhan Paulis penten ieu manawi ya aya nu uninga Kabupaten Sumedang teh kagungan visi misi Sumedang simpati manawi aya ibu bapak anu uninga naon kepanjangan simpati aya ya door press di abdi ya
tok manawi anu uninga naon kapanjangan simpati visi Kabupaten Sumedang nyaeta Sumedang Simpati eta tok kuis manawi ibu anu di luar uninga simpati sok aya 100.000 tadi paku orang upami badai ngadukung teuningan naon ari simpati panginten orang buat bingung naon gitu mangga saksa anu uninga simpati tos digembor-gembor ku bapak bupati urang bahwa urang teh kagungan visi Sumedang Simpati sanu uninga ayah so agak Wiali dacan sampurna kok tadi nuninga simpati daya alhamdulillah awet ada simpati teh nyaeta sejahtera agamis maju profesional sarang kreatif nyaeta sejahtera masyarakatna agamis akhlakna maju daerahna enten terus profesional aparatna sarang kreatif ekonomi nah gitu enten jantan orang tiap kedah uningan heula naon ari simpati teh itu jantan orang tiasa ngarojong kana program pemerintah harupina benten sakitu anu ka pihatur hapunten anu kasuhun pilih aya cariosan kirang berenah ditutup wae biku billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun paku anu tos masihan sambutanana anu sakitu ece sareng jentrena oge anjeunna ngayakeun kus oge da aya nu tiasa hilap deui panginten Pak gempeur di aya kuis di paku dan nemeang atuh Pak gitu. Alhamdulillah acara sambutan para tos tiasa dilaksanakeun acara anu salajengna mangrupikeun hiburan anu bade dipintonkeun di lingkung seni Sri Pusaka Wargi anu panginten ayeuna panginten hiburan dugi ka tabu 12 atau napi dugi ka tabu 1 saatosna eta panginten ke aya raja kukituna panginten ka warga masyarakat desa Cipetey ke panginten aya raja desa kukituna kanggo hiburan ieu mangga disangakeun ka grup seni Sri Pusaka Wargi mangga disangakeun waktuna. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Kubu anu ku singkuling lebih hormat ieu mah nguningakeun wirehna aya tatabuhan gemyung teh tina abad ke-13 para pujangga Irak penginten dongkap ke Pulau Jawa nyaeta nyanak alat mangrupi gemyung dongkapna ka Cirebon eta abad ke-13 dina tahun 1500 di Cirebon ka Sumedang dugi ka eta gemyung teh disebat Serebang teh singkatan teh
anak saroban, anak adabun, anak bahasun, anak adin agama, enak nadoman dakwah kawin. Gena geni tatabuhan anu turun temurun. Saya teh Pak anu hiji mah pancen teh 100-an tahun Pak. Sok dianggo ngaruat lemur, buku tahun, eling jasa-jasa para leluhur membangkeun agama Islam nalika hidup sareng Buddha. Kumargi harita pangeun seueur gangguan upami nyebatkeun agama nya dakwah. Ku mangrupi tatabuhan teh pangeun bade disangakeun gitu lagu-lagu kapungkur ti kawit lagu bismillah kayun bilah rabbul alah yak madu. Dina tahun 1000 genep serat 1800 genep 28 Abah nyiptakeun bangreng cenah terbang make ronge. Jadi keur Sumedang mah menyiptakeun bangreng teh Abah aya keneh. Da pakuwu ge jigana daerah Cimalaka jigana bakal apa. Tah kitu pakuwu panganten ieu mah priwi kaweningan. Mung insyaallah panganten dina jam 1 kali itu mah kasebat ruatan paku urang dunga bersama dan mudah-mudahan we khususnya ka Bapak Kubu umumna ka warga masyarakat ieu seni teh seni tuturunan ka luhur urang mangga urang sangakeun tawis lagu bismillah kayun billah sareng saya bina reng si eta pangeun Pak Kubu bangrenganana